Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak, pemuda oge pemudi jamaah pangaosan anu sami-sami urang sedayana pada dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sarta anu sami-sami urang sadayana pada miharep ridho qalan maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantenna dina waktos ayeuna urang tiasa deui riung mumpulung pamprok jonghok sarta patepang wajah alap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pangarti sarta nyar ilmu anu sakumaha biasa berjalan diayakeun di Masjid Al Istiqomah saparantosna urang sadayana rengseng ngalaksanakeun ibadah salat Isya. Kalih ti eta urang sadayana nyambungkeun silaturahim sarta mudah-mudahan silaturahim urang sadayana cing parat dugikeun ka jaga ka akhirat aya di surgana Allah Subhanahu wa taala nu pinuh ku kanikmatan sareng pinuh ku kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sakumaha tadi diuningakeun ku Qaimul Masjid atanapi DKM Masjid Al Istiqomah Mang Pepen Masjid Istiqomah keluarga besar Istiqomah parantos ngagaduhan sumber air bersih Tibel. Alhamdulillah ya anugerah ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan manfaat maslahat oge barokah kuring ngaraos dinga bangga kalawan reueus puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala keluarga besar Istiqomah para pemuda Istiqomah para putra putu Pak Ustad Ming nya Maupi tinggal kusim kuring di lapangan bujeng-bujeng mah dina mamanis dina papait oge selalu tampil aya di berkiprah di masyarakat kami aya nu ngantunkeun di Istiqomah nya Istiqomah pangpayunna boh peneranganana lampuna sagala rupina gitu. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu masjid teras subur, teras makmur, pelajaran-ajaran ti Allah sareng ti Rasulna anu kurang sadayana dijalankeun sakuat tenaga. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Materi insyaallah anu baris dilugikeun dina waktos ayeuna moal ngobet anu nya moal ngajul anu jauh lah nya. Urang ngobet we anu deet. Urang ngulang pelajaran-pelajaran anu kurang sadayana paratos katampi ti guru-guru urang sadayana kapungkur nalika sakola. Anu insyaallah kuring yakin ka para ibu, para bapak sadayana parantos pada hafal hadisna oge Al-Qur'anna. Dina hadis Bukhari sareng Muslim ti Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna parantos ngadawuh hakul muslim ala muslim naon kadituna citun. Nah, jadi simkuring percanten tos apal tos ngolotoknya. Hakul muslim ala muslim citun. Hak kewajiban muslim alal muslim ka muslim deui teh situn aya genep. Sok nu kahiji naon? Sok.
Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim kasasama muslim aya genep nu kahiji. Nah, idza laqitahu fasalim alaih. Idza upama laqitahu anjeun papangi jeung dulur muslim deui fasalim alaih maka ucapkeun salam. Aya salam, aya sasalaman kade. Idza kitahu fasalim alaih upama aranjeun papangi jeung sasama muslim kedah ngucapkeun assalamualaikum. Aya ucapan salam, aya sasalaman nya. Kantosnya Allah subhanahu wa ta'ala anjeunna nguningakeun ku pidawuhna dina Al-Qur'an surat An-Nisa upami telepat ayat 80 genep. Surah Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Wa idza huyitum bi tahiyat upama sareng upami aranjeun dihormat ku hiji panghormatan pahayu bi ahsana minha maka sok bales ku aranjeun teh eta panghormatan teh bi ahsan ku anu langkung sae minha tina eta panghormatan au atanapi ruduha atanapi kudu saimbang. Contoh simkuring lebet ka masjid bari ngadunga Allahumma ftahli abwaaba rahmah terus ngucapkeun assalamualaikum. Ibu-ibu bapak-bapak ngawaler minimal kudu saimbang. Waalaikumsalam. Atanapi tanya pahayu bi ahsan walar ku anu langkung sae. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Artosnya saya teh dibales diwaler nya ku anu langkung sae. Atanapi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya biasan. Artosnya para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangaosan rahimakumullah. Dugikeun ka Rasul anu anjeunna dibimbing ku wahyu. Anjeunna maparinan contoh ku ngucapkeun assalamualaikum ka sasama muslim nu diajarkeun ku Allah. Nu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipaparinan contoh ka umatna keur umatna. Dugikeun ka Rasul nitipkeun ka umatna kade ulah miheulaan ngucapkeun assalamualaikum ka jalma kafir. Kartos kali deui nya teu kenging muslim ngucapkeun miheulaan assalamualaikum ka jalma kafir. Dugikeun ka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuningakeun la tabdaul yahuda wa nasara bisalam. Ida salama alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu ahadum assamu alaika faqul wa alaik. Kade urang kafir mah Yahudi jeung Nasrani ngucapkeun ka umat Islam teh sanes assalamualaikum. Tapi asamu ari asamu kacilakaan. Diatoskeun kacilakaan kabinasaan. Rasul
Pakul maka sok ku anjeun jawab wa alaik jeung eta kabinasaan teh keur anjeun kan gitu. Kartosnya. Jadi hati-hati lah nya ka jalma-jalma anu kafir. Dengitkeun heula bisi ngucapkeun nya asamu. Jadi sanes sanes assalamualaikum tapi asamu. Patarosan bu biosnya ari anu ngawitan ngucapkeun assalamualaikum saha? Sanu anu pangpayuna ngucapkeun assalamualaikum. Sok. Saha anu pangpayuna ngucapkeun assalamualaikum? Saha bu? Saha? Nabi Adam alaihissalam nalika rengse diwujudkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten manusia biasa sapertos urang anu anjeunna diciptakeun ku Allah tina taneuh dibentuk diwujudkeun janten jalmi rengse diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Adam dipiwarang ka surga. Saur Allah ka Nabi Adam ucapkeun assalamualaikum ka para malaikat nu aya di surga, sabagian para malaikat aya nu nuju saralik. Ye gragepkeun ku hidup gitulah ka Nabi Adam nya. Kumaha jawabanana? Para malaikat ngajawab ucapan salam ka anjeun. Tah, Nabi Adam alaihissalam ngucapkeun nalika lebet ka surga teh assalamualaikum. Para malaikat ngawalerna kumaha? Para malaikat ngawalerna kumaha? Wa alaika salam. Wa rahmatu nah wa alaika. Panjalmina ge meh nyalira. Nya maksudna teh wa alaika teh waleran para malaikat ka Nabi Adam kan hartos. Tah tidinya dijantankeun sunnah ucapan salam Nabi Adam tersebut dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo umat sadayana. Nih Rasul nguningatkeun yen kapan assalamualaikum ku Allah oge diparentah waler ku anu langkung sae minimal ku anu saimbang ku anu sami numutkeun Quran surat An-Nisa ayat 182 180 genep punten ayat 80 genep Rasulullah SAW ya diterapkan dina pelajaran diniyah di madrasah urang kapungkur ningnya sok ditalarnya Rasul nguningatkeun saur anjeunna afsus salam bainakum tahabu sok sebar luaskeun salam ucapan assalamualaikum maka engke bakal timbul silipika tahabu silipika cinta silipika nyaah silipika asih. Ali dina hadis anu sanesna waladin nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu di saur Rasul teh moal asup ka surga la tadkhulul jannah hatta tu'minu sehingga eta jalma teh iman wala tu'minu jeung moal disebut iman can sampurna disebut imanna hatta tahabu upami teh silipika cinta teh silipikanya Rasul diuningakeun sapertos kitu silipika cinta silipikanya dina jalan anu dipikaridho ku Allah pan aya jalmi teh silipika cinta teh dina jalan teh dipikaridho ku Allah pan apala ahadukum
punten, apalah hadulukum ala amri, nah anjeun hayang di bejaan, hayang di diwartosan gitu nya. Ida pautumuhu tahab baitum, upama hiji anjeun hiji migawe eta pagawean teh nu dibejaan ku Rasul teh tahab baitum, bakal munculna silpi kanyaah di antara anjeun, bakal munculna silpi kadeudeung silpi ka asih, absus salam bainakum tahabu, sebar luaskeun ucapan engke muncul silpi kanyaah silpi ka asih silpi ka deudeuh. Real nu kabandungan ku urang sadayana dina aspek kahirupan kadang ngucapkeun salam teh murid ka guru pami di sakolanya, ustad jeung ustad mustami ka ustad, ustad ka mustami. Saya yeuh absus salam ya. Bainakum tahabu, hak muslim sareng muslim teh nya muslim kapapada muslim. Kedah ngucapkeun assalamualaikum. Tos di kadinya we heula. Eta ucapan salam. Ayeuna aya nu disebat sasalaman. Patarosan ari sasalaman Rasul ka para sahabat ka Rasul, para sahabat ka para sahabat. Sasalamanan aku kumaha Bu? Pan urang sering tolab ilmu, urang sering ngaosnya. Patarosanana ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasalaman sareng para sahabat kumaha? Kabayang? Salah sahiji syarat pikeun nyambungkeun silaturahim ka hiji muwajahah. Muwajahah teh paamprok jonghok patepang wajah. Nya, sapertos kieu muwajahah. Sasalaman dina muwajahah ngucapkeun assalamualaikum teras sasalaman. Sasalaman disebutna musafahah. Musafahah teh patarema panangan jantan Rasul upami sasalaman jeung para sahabat paantel pananganana patarema panangan kartos teh Rasul tara sasalaman paantel panangan upami sareng istri anu sanes mukim kartos nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami sasalaman ye sareng istri nu sanes muslim tara paantel panangan. Ari ayeuna sasalaman kumaha? Aya nu diadu peureup nya. Aya nu ku siku sasalaman teh paantel siku. Patarosanana aya Rasul pernah sasalaman diadu siku kitu we. Kartos sasalaman penak sareng para sahabat peureup dipeureupeun dikitukeun nu disebat musafahah mah patarema patangan sasalaman kartos bu deui kadinya jantan sasalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat patarema panangan nya aya istri sareng caranya istrina sareng carogena saur carogena teh wih ka bumi assalamualaikum saur istrina teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh name wih muhun damang istrina tina lawang panto carogena ti golodog gitu kan ti luar sasalaman kieu ari sare ngahiji sok bayangkeun nya seorang ulama nerangkeun urang Yahudi pernah nyarita keur ngalumpuhkeun umat Islam gambaranana lamun marane hayang meunak newak lauk di balong
nu aya caian moal beunang. Janten sakali deui ye, lamun maraneh hayang newak lauk di balong nu loba caina moal beunang. Tapi lamun maraneh hayang newak lauk di balong saatan heula caina. Bedahkeun balong saat pan caina, lauk tinggal newakan, gampang pan nya? Gampang. Lamun maraneh hayang ngalumpuhkeun umat Islam, leungitkeun syariatna. Hartos leungitkeun syariatna, tah syariat anu ieu digambarkeun ku cai nu aya dina balong. Kakara umat Islam bisa lumpuh, syariat dileungit-leungitkeun. Nungtutan teh. Syariat umat Islam katangtuan hukum ti Allah nungtut dileungitkeun hiji gitu kan. Kasalaman ganti ku peureup. Eta kan syariat Islam mah musafahah kan, patarima panangan. Nya, dileungitkeun sa syariat Islam. Aturan ti Allah, parentah ti Allah dicontohkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasalaman ku siku tah eta teh nya sakedik-sakedikeun. Allah anu maparinan wahyu ngabimbing ku wahyu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari salat berjamaah syariat disyariatkeun kedah kumaha. Salat berjamaah disyariatkeun diparentahna ku Allah, dicontohan ku Rasul kedah kumaha salat berjamaah. Kedah rapetnya. Terus sap diluruskeun rapet ulah aya anu kosong. Ayeuna salat berjamaah kudu jaga jarak sameter kan gitu. Disebat salat berjamaah sanes nya, disebat mun farid sanes, disebatkeun mun farida berjamaah, disebat berjamaah da beda jauh atuh sameter nya. Ieu syariat Islam mulai nya dileungitkeun digeser saeutik-saeutik. Upami seuk urang sadayana teu kiat kaimanan jeung katakwaan ka Allah, urang tos bakal ka naon? Bakal kacewet kitulahnya. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah urang kedah apik sareng taliti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna diutus ku Allah Subhanahu wa taala pikeun tajqiyatul aqidah. Tajaka aya tatoharo, pikeun mersihkeun, pikeun nyucikeun, pikeun ngabersihkeun akidah. Tajqiyatul ibadah. Rasul memeres umat, nyucikeun ngabersihkeun umat dina ibadah sarta mersihkeun memeres ibadah umat. Supados dengan langgar hukum katangtuan syariat anu parantos ditangtukeun ku Allah sareng ku Rasul. Ngomong geuningannya ayeuna mah pantos ieu dina medsosnya tos nyebar Pak. Ibu gaduh kartu vaksin teh. Upami teu gaduh teu kengeng ka mall. Hoyong ka mall kedah gaduh kartu vaksin. Bisa jadi engke mah asup ka masjid wae oge syaratna kudu boga kartu vaksin. Teu mustahil nya. Teu mustahil kan ka masjid kudu boga kartu vaksin. Kaya ya syariat Islam nungtut dieuweuhkeun satu persatu. Nu kadua, hak muslim kanu jantan muslim teh wa idza da'aka fajibhu. Sareng upami anjeun dionang maka wajib didatangan. Hartosnya tanda kutip onang anu kumaha anu kurang wajib disumpingan teh. Kade uleman anu kumaha? Uleman anu dengan madorotkeun, uleman anu manfaatnya
anu maslahat, anu nyalametkeun, anu teu kaluar tina ajaran Allah sareng Rasulna prayogi disumping. Walimatul hitan, walimatul nikah kan gitu. Contohna we eta. Hade sumping ka putra ibu, ka putra bapa. Ya ulama naon ulang tahun entong kitu mah. Pilih aya ulama ulang tahun. Ulang tahun naon? Perunggunya. Ulang tahun perunggu pernikahan sabaraha tahun teh? 25 tahun. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun perak sabaraha tahun? 50-nya bagi tepatnya. Tah pilih aya uleman ulang tahun ieu mah kaluar tina ajaran Allah sareng Rasul. Kedah disumpah. Atanapi uleman ieu aya uleman ngaos dina kamaotan kade eta. Nya, bisi tasabu ya. Teu kengeng di ulama di sumpingan eta uleman. Jadi kedah api. Rasul memeres ibadah umat, Rasul memeres umat dina ibadah. Nyucikeun ibadah umat, ngabersihkeun ibadah umat, ngabersihkeun jeung nyucikeun umat dina ibadah. Nu katilu, hak muslim ka muslim anu sanesna teh nyaeta waidas tan sohaka pan sohaka. Upami muslim salah sawiosna nyuhunkeun nasihat maka kedah dinasehatkan. Patarosanana ari ngaos nasihat sanes. Saha nu ngadugikeun tausiahna cenah. Ngaos teh nasihat. Upami masjid parantos sepi tina pangaosan hartina aya ustadna mustamina tidak ramang sok. Aya mustami tidak ramang, ustadna teu damang deui nya. Mustamina mah sararehat, ustadna teu damang. Jadi saling nasihat. Ngaos teh nasihat. Upami masjid tos sepi tina pangaosan hartosna nah teu aya anu kersa ngadugikeun nasihat kan itu. Atanapi tos seueur jalmi nu teu kersa nampi nasihat kan itu. Anu eta nasihat teh sumpingna ti Allah sareng ti Rasul. Ieu nasihat. Nya panginten nasihatna teh sanes panginten. Nasihatna teh nasihat anu sumpingna nasihat anu sae anu sumpingna ti Allah sareng ti Rasulna berdasarkan Al-Qur'an sareng. Aida ya taeta waidan tan sohaka pan upama salah saurang di antara muslim nyuhunkeun nasihat sok nasehatan ku nasihat anu sae. Berijibu nasihat daya saberiji. Sok nasihat aya sabaraha hiji? Nyai mah alitan lah nasihat aya sabaraha hiji nasihat? Kahiji watawa sobil hak. Nu kadua watawa sobi sob. Nu katilu watawa sobil marhamah. Ibu menakan watawa sobil hak watawa sobi sob dina Quran surat naon? Quran surat naon? Kadang sok pahili jeung surat Atin ditanya. Sok pahili ibu pami salat sareng Quran surat Atin. Dua kali tuna teh. Ajrun geureum mamnun. Kira sok awaskeun ke ibu lah. Sok. Wal as innal insana ila ladina amanu
wa amilu solihati palahum ajrun ghairu mamnun teteh sok pahili teteh jeung eta leresnya tuh nya kumaos kan ibu nya sok pahili jeung surat atin akulah jujur we nya kedahna wal as innal insana lafi ilaladina amanu wa amilu solihat wa tawasobil haq wa tawasobi terus wa tawasobil haq wa tawasobi sob wa tawasobil marhamah wa tawasobil marhamah ibu menakan dina Quran surat naon kantos nyaos kantos nguping wa tawasobil marhamah atan teh acan nu nguping ayeuna bu tinggalnya pamit telepat dina Quran surat Al-Balad la uksimu bihadal balad tangke ka dituna aya wa tawasobil marhamah sok silih nasehatan ku hak silih nasehatan ku kasabaran jeung silih nasehatan wa tawasobil marhamah ku pinuh rasa kasih sayang ya. Rasa cinta kasih sayang kanyaah ka deudeuh kade nganasehatan teh ulah disentakan gitu. Tapi wa tawasobil marhamah. Tah, eta hak muslim kanu janten muslim anu sanesna teh nyaeta silih nasihat. Jalmi prayogi nasihatkeun sanes seseueurna jalmi resep nganasehatan nu sanes nya. Tapi jarang nampi nasehati nu sanes. Hartos sakali deui jalmi paling resep paling hobi nganasehatan batur. Tapi jarang nampi nasihat ti batur. Hartosnya sigana teh lamun dinasehatan ku batur urang teh hoream. Aya sifat ego ya. Tapi lamun nganasehatan batur urang paling resep. Jalmi pan gitu nya. Nyoreang alam ka tukang tahun 80-an. Nalika pangaosan rutin diayakeun di Madrasah Riyadul Jannah. Anu ngadugikeun tausiah Bapak Al Ustad M Sarifuddin Allahu yarham. Tapi eta sadayana karumpul ngariung di dinya. Ustad Jaja, Ustad Sahdi, Ustad Ardi, Ustad Holis, Ustad Ming ngariung eta para ustad mungkul nampi tausiah nu didugikeun ku Al Ustad M Sarifuddin. Tah sepuh kapungkur mah kitu. Walisi mukuring sok masang akikna teh membran ya. Ayeuna ngaos di Masjid Istiqomah. Kapungkur mah di ditu. Di madrasah di kampus. Eta sadayana para ustad anu nya eta teh nu ngupingkeun sareng ngadugikeun tausiah teh para ustad teh ayeuna parantos naraos aranjeunna namanya. Di alam kubur nampi nikmat kubur. Tos ngaranturkeun urang sadayana. Antun urang sadayana anu nerasa. Nu moal kapungkur mah pemuda tehnya semangat giroh semangat teh. Jadi bimbing ku para sepuh atuh. Saya nyoreang musim kuring alam katukang nalika tahun 80. Bayang pan kapungkur mah mararapah. Kami jadwal Jumat, khutbah Jumat 11 langkung 30 menit. Jarang kendaraan ya. Ustad Ardi ya. Di Bojong Kuci mapah. Ustad Asahdi apnya Ustad Ming marapah pamika jadwal ka menger pojok teh. Jam 11 parantos sarumping di masjid kan. Itu contoh sepuh-sepuh urang kapungkur berjuang dina ngadegakeun Al-Qur'an jeung As-Sunnah begitu semangat. Pan ayeuna mah ya. Para ustad depan garaduh kendaraan.
kapungkur mah rarapah. Aya nu nasehatan, ustadna sehat, mustamina teu sehat. Aya mustamina sehat, ustadna teu sehat. Nu kaopat, hak muslim sareng muslim wa ida atosa pahamidallah pasamit. Wa ida atosa sareng upama anjeun bersin, nya upama bersin pahamidallah maka kedah ngucapkeun alhamdulillah pasamit. Anu ngupingkeun yarhamu ari ayeuna kumaha? Upami anu bersin teh haji, alas ya bawa covid gitu. Sehingga jalmi anu bersin dina nya sapertos kieu we, urang ngariung aya anu bersin, jol isukna teh moal ngaji deui moal ngarendeng jeung eta nah bersin. Wah, covid kah? Jadi goreng sangka. Wa ida atas Allah. Jadi upama bersin ucapkeun alhamdulillah. Anu nguping yarhamukallah nu bersin eta teh pan sali duakeun nya. Muji ka Allah Subhanahu wa taala sebab kokotor anu bakal lebet kana paru-paru teh dikaluarkeun ngalangkungan pan dina liang pangamung teh aya filter teh nya bulu pangamung. Jadi ku bersin kan gitu. Pan ayeuna mah geus curiga, anu bersin teh disangka covid gitu. Bikin ka nya hoream kan gitu. Bari keluar bumi teh hoream. Komo babarengan jeung anu sok bersin kata mah deui batu. Tos we. Kadituna teh. Beuki kanal we. Kayakinanna teh. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta anu kalimana wa idza marido fa'udhu. Sareng upami di antawis muslim tatangganya dulur kan gitu nya wargi baraya teu damang maka kedah dilayan. Ari ayeuna kumaha? Sok ayeuna kumaha? Nu teu damang ngaharepkeun doa ti nu sehat. Nu sehat sami kan gitu. Ngaharepkeun doa ti jalmi anu teu damang kan. Nu sehat ngadungakeun kan nu teu damang kan gitu. Nu teu damang ge ngadoakeun kan nu sehat kan gitu. Bu, jalmi anu teu damang kahiji hilang rasa. Leungit rasa teh nu teu damang mah. Keur mah bersin tamah leungit rarasaan. Leungit rasa. Nuang paria jadi pahit ya teh. Wah, tah jol kitu we. Gancang berobat tuluy di swab atuh buku we. Nu teu damang mah kahiji leungit rasa. Kadua leungit kakuatan. Nu teu damang mah sanajan jangkung gede, tanaga bedas, di pasien teu damang mah leuleus. Namru leungit kakuatan. Nu katilu jalmi nu teu damang mah dicabut dosa. Artos dicabut dosana teh. Artina dihampura. Asal nampi ieu teh katangtuan ti Allah pangna teu damang. Ridho we bakal dipu. Pan ayeuna mah seueur nya. Jalmi teu damang teh
teu aya nu ngalayan. Masihkeun tuangeun gantungkeun kan gitu, sodorkeun. Padahal eta teh piganyaraneun, pisurgaeun nya. Nu ngalayan teu damang. Nya jalmi nu sehat ngalayan teu damang pan eta teh pisurgaeun. Tuluy ayeuna mah nu teu damang teu dilayad, berarti leungitnya pahala tagis ngurangan pahala tina ngalayan teu damang teh aya. Aya syariat Islam. Nungtut dipupus saeutik. Mangga kurang sadayana tapakuran. Penyepan. Rasul moal lepat anjeunna nu dibimbing ku wahyu. Anjeunna nguningakeun wa idza marido fa'ud. Pama sasama muslim dulur tatangga baraya teu damang sok layat. Pan ayeuna mah nu ngalayan ragu. Ngalayan teu damang nu teu damangna ya meureun saling pengertian mah. Nu teu damang sok sieun deui nya, nu ngalayan teh di Covid jadi tamah ripu. Ngan anu jelas panginten lah. Kadang aya jalmi teh Covid tapi maot pan kitu nya. Teu sadayana nu maot karena Covid. Tapi aya jalmi nu maot tapi teu nu kagenep. Faida mata faat. Maka upama salah seorang muslim tatangga baraya dulur maut tapi ku ari kawajiban jalmi anu hirup kanu maut aya sabaraha hiji. Kawajiban jalmi nu hirup kanu maut aya sabaraha hiji. Berji sok naon hijina? Ngaibakan ari mungkus moal. Ngaibakan mungkus nyolatan teras nguburkeun ngajajabkeun nya. Nah, tanya ari ayeuna pami aya nu maot dugikeun ka aya nu maot alim ngibahkan. Padahal upami di jalmi terserang Covid maot kumanna ge ngilupae teh. Tong sieun ibahkan. Urusan eta mah sangakeun we ka Allah nya. Kadang jalmi sok aya di bawah alam sadar. Nalika keur hirup dalam dunyana boga dulur nu jauh dibanggakeun lantaran boga harta lantaran boga kedudukan lantaran boga jabatan dibanggakeun. Tapi nalika eta jalmi maot anu ngabanggakeun dulurna boga pangkat boga kedudukan boga jabatan boga harta teh nalika ieu maot nu ngabanggakeun mah teu datang yakin teu bakal ngaibakan. Urang ieu boga dulur boga jabatan dibanggakeun ku urang teh nepikeun kadang hiji waktu malamun hajatnya dipangpang dina uleman teh kan kitu pangajeng-ajeng tapi nalika eta jalma maot yakin bakal ngagali kuburan. Jalma anu boga kedudukan, jalma anu boga pangkat, jalma anu loba harta teh yakin teh bakal ngagali kuburan. Tantang tuh. Tapi lamun pejabat maut nya nu ngagali kuburan saha jalma nu leutik nya jalma nu lalma. Tapi jalma nu lemah, jalma nu leutik dihare-harekeun, kadang dihina.
Seueur jalma-jalma anu berkedudukan luhur, boga jabatan, boga pangkat, kolomerat ngahina para ulama, para ustad nya. Pejabat maot geus pasti aya ahli masjid di dinya. Ahli masjidna aya, ustadna aya, tapi lamun ustad maot, ahli masjid maot nya. Kira-kira nu ngagali kuburan saha? Kira-kira anu ngaibahkan saha? Kira-kira anu ngurebkeun saha? Pan gitu. Kata margina. Kadang jalma-jalma mah keur hidup di alam dunia teh sombong ku kedudukan, takabur ku jabatan, summa innakum ba'da dalika lamayitun. Tuluy saestuna aranjeun sabada kitu teh hirup di alam dunia, naon anu dibanggakeun, naon dipikareus, naon anu disombongkeun. Lamayitun, hiji sangat mah bakal jadi bakal para sepuh itu iman, jamaah pangaosan muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami pejabat maot, loba gantina. Nya, seueur panu horoyongnya. Seueur nu horoyong lah. Pejabat maot, seueur gentosna. Tapi upami ulama Quran Sunnah, ahli fikih, ustad Quran Sunnah maot, ya sesah pikeun mirai gentosna. Tapi kadang ustad teh itu tadi, kadang dinyenyeri, kadang dihina, kadang di ngecetek, ngadremeh, lemah we, jalma leutik. Nu dibanggakeun teh eta we para pejabat anu boga kedudukan, boga. Ibu osok ngadoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Osok ngadoa kitu? Aya nu osok, aya nu tara cenah rek ngadoa eta teh sok sieun buru-buru sakarat. Ta urang sadayana nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala dientengkeun dina mayunan sakaratil maut. Jadi Allahumma hawil alaina fi sakaratil tatanapi Allahumma hawin alaya. Pami alaya mah kanggo diri urang. Pami alayna mah domirna nahnu nya. Urang sadaya. Fi sakaratil maut. Tah jalmi maut. Kewajiban nu hirupna bahkan terus diibahkan dibungkus tantang tuh dibungkus teh tuh nya para pejabat nu tadi dibanggakeun cangtang tuh daek mungkusan anger ngalibatkeun ahli masjid RW jalma-jalma nu laletik anu dianggap lemah jeung anu dianggap sedangkan jalmi upami tos maut tidak matal insan upami jalmi maut upami dina hadis sanes mah ida matabnu adama in qata amal ieu ge sami ida matal insan in qata amal upami jalmi maut pan putusnya amalna teh putus kajabi tilu perkara. Ari jalmi anu maut gaduh keneh kewajiban pikeun salat. Nah, teu da tos maut kan gitu. Gaduh kewajiban pikeun saum. Teu da tos maut. Jalmi nu maut mah kantun menikmati nalika hirup di alam dunia na teh kahiji naon? Nalika hirup di alam dunia na gaduh ilmunya. Nah, ilmu na teh manfaat, dimanfaatkeun, diamalkeun. Ilman nafi. Ilmu anu mah teras deui, naon deui? Nu kaduana sedekah. Eta nya, sedekah jariyah. Nalika hirup di alam dunia na teh upami dipaparinan ku Allah rezeki, rek ageng, rek alit. Nah dimanfaatkan dina jalan pikareuna ku Allah dikaluarkeunana.
Atanapi dianggo poya-poya jeung hura-hura. Sanes dina jalan fisabilillah. Tapi dina jalan fisabili syaitan. Kan seueurnya. Jalmi boga harta dikaluarkeun teh dina jalan fisabili syaitan. Sanes fisabilillah. Ieu sadaq. Anu bakal jadi nu katiluna naon? Waladan salihan. Murang kali anu saleh. Budak anu saleh. Anu ngaduakeun jantan ibu rama. Ulah kajadian naudzubillah min daliknya. Ulah kajadian di urang sadayana, di kulawarga urang sadayana. Nalika indung maut anak-anakna parasea. Nalika bapakna maut anak-anakna parasea. Tak ulah kajadian di kulawarga urang sadayana. Sidik indungna maut, bapana maut, ieu anak pojol parasea parbut warisan upamina kan gitu. Kadang di hiji kulawarga di rumah tangga ibuna maut atanapi ramana maut kok anu ngaibakan teh batur we. Nah teu hayang bisaeun anak-anakna. Eta margina urang sadayana sering ngaos pembinaan di masjid teh supados tiasa ngaibakan jenazah. Sok nu maotna istri ibakan ku istri gitulahnya. Nu ngaotna pamegat ibakan ku pamegat. Putra-putrana kudah tiasa. Tiasa pemicarogena maut istrina ngaibakan? Tiasa. Istrina maut carogena ngaibakan tiasa teu? Tiasa. Ieu mah nu ngaibakan teh batur we. Cukup ku teu tiasa we. Tapi nu tadi ulah kajadian. Di kulawarga urang mah lamun ibu ramana maut ya urang anu ngibakan kan. Faktorna bu ngaibakan jenazah mah ngaibakan mayit kahiji faktorna keberanian. Kaduana ikhlas. Katiluna kedah ngajaga rahasia. Pilih kan itu. Dina nalika ngaibakan jenazah teh nya menakan naon gitulahnya. Kita kudah ngajaga rahasia ulah diucah aja. Terus ngaibakan si ibi itu. Mana teh teh dosol alah ulah teh teh kengeng nya. Jadi naon wae teh kengeng di ngajaga rahasia. Faktorna keberanian lah ngaibakan jenazah mah. Ulah nurat reret dihantui ku perasaan teh banyak geus ngaibakan teh datang teh penting ulah nya. Ikhlas wae karena Allah. Faktorna keberanian. Eta harta urang sadayana yakin bakal maut. Lamun urang poe ayeuna, poe tadi, poe kamari nya ngurebgeun nya ngaibakan nya atanapi nguburkeun nyolatan, mungkin isuk pageto mah urang disolatan ku batur. Dibungkus ku batur. Tak urang sadayana. Naon atuh? Bekal keur sampeureun hirup urang sadaya engke di dalam jaga. Baik Allah Subhanahu wa taala ningakeun tandur nafsu maqadamat bikut. Perhatikeun naon nu geus ditataharkeun, naon nu geus disiapkeun pikeun ningarepan hirup poe isuk. Maksud poe isuk teh hirup sabada mah ieu keur engke bekal di alam akhir. Urang sadayana ngaos sapatos kieu teh teu aya sanes. Lillahi ta'ala ikhlas karena Allah nyeng celengan nabung keur bekal hirup sampeureun ke dalam akhirat. Janten aset, janten tabungan. Teceng celengan ka urang sadayana. Sarta urang peryogi ningkatkeun iman urang. Daya kaimanan urang sadayana kedah ningkat
Urang oge sadayana prayogi ngajaga imunnya supados aman para sadayana iwatu imun. Jaga tingkatkeun iman urang. Ya, tingkatkeun iman urang, jaga imun urang supaya urang aman lah nya. Aya nama Bu tong seueur emutan lah nya. Seueuran ngaleueut, seueuran barang tuang, seueuran moyan gitulah. Seueuran ngaleueut, seueuran barang tuang. Pami tos leungit rasa gentos atuh tuang atong ku asin wae sekali-kali ku rendang moal leungit rasa. Upami tuang asin rasa rendang eta leungit rasa. Tuang rendang rasa asin eta leungit rasa. Ari tuang asin masih keneh karasa asin mah can leungit rasa. Syukurkeun wae ka Allah. Upami aturan agama dirobah ku jalmi nya jalmi ngarobah aturan Allah sareng Rasulna. Urusan ibadah diatur ku jalmi tunggu karuksakan hiji nagara, tunggu kehancuranana hiji nagara. Nya pami urusan ibadah geus diatur ku jalmi tunggu we kehancuranana hiji nagara. Nya urusan aturan di Allah sareng ti Rasulna dirobah ku jalmi. Jalmi ngarobah ibadah. Tunggu kehancuranana hiji nagara. Tunggu musibah jeung bencana bakal diturunkeun ku Allah. Justru jalmi kedah taat, patuh, tunduk, nurut kana aturan Allah sareng Rasul. Sok ku ibu, cobian mah robah. Allah nangtoskeun sesuai sareng perhitungan hisab. Ru'yat salat lohor teh jam 11 langkung 58 menit. Robah we ku ibu teh. Salat lohor jadi jam 10. Ini urusan ibadah dirobah ku ibu. Lohor jam 10 nya grup hiji tunggu kehancuran. Tunggu karuksakan. Kedua, hancurna hiji nagara para pamimpin tos darolim, para pamimpin tos teu adil. Darolim teu adil. Nu kaduana upami para pengusaha geus teu jalujur. Nu katilu para ahli hukum geus ngajual belikeun hukum. Nu kaopatna lamun para ulama geus hianat, para ulama geus teu amanah. Tunggu kehancuran hiji nagara. Nah, urang sadayana prayogi katkeun kualitas urang, keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala supados urang sadayana tetep kedelep kana ajaran Allah sareng Rasulna Al-Qur'an sareng Rasulullah nya cekap we di kadinya tapi satu acana ditutup ngemutan bilih hilap enjing kaping sabaraha kaping 18 Agustus nya dinten Rebo nya dinten Kemisna kaping 18 Agustus tahun 2021 Masehi bertepatan sareng kaping 8 dinten Rebo dinten Kemisna 10 Muharram 1443 Hijriah. Pilih kasiangan ibu gugah subuhnya mau tuang sahur nyemutan enjing kaping 8 dinten Rebo Kemisna kaping 10 saum Tasu'a Asyura. Dua dintennya Rebo sareng Kemis. Yuk urang sasarengan urang ngalaksanakeun ibadah saum Tasu'a Asyura dinten Rebo sareng dinten Kemisnya kaping 8 10 Muharram 1443 Hijriah anu bertepatan sareng kaping 18 Agustus 2021 Masehi. Ngaturkeun jazakumullah khairan katsiran ka para pemuda tim media Istiqomah ke para sepuh sadayana keluarga besar Istiqomah. Mudah-mudahan kasayan aranjeunana balas ku Allah Subhanahu wa taala langkung sae
ke para ibu, para bapak sadayana kami hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin bimbingan hidayah sareng taufikna ka urang sadayana sarta Allah sing maparinan rezeki ka urang sadayana cekapna kanggo modal ibadah urang sadayana sarta urang sehat sadayana walafiatna na malam rogo anu bade sumping urang tiasa ngaos deui aya dina pangantayungan pertolongan pelindungan keselamatan sareng kesehatan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.